lamun urang mobil boga kendaraan ya kendaraan dibawa ke mana dipakai ke mana lamun kendaraan dipakai ibadah ya ke masjid ya zara ya kendaraan ngaranna berkah lamun urang boga pemajikan urang teh mawaanana kana ibadah bae lamun urang encan salat cek pemajikan ka gitu sabaraha ieu salat ka tuh gara urang salat aya neng ulah mikiran kula mah gede kesalah kita mah bisa nih jangan henteu eta pamajikan dalam hayu-hayu karena ibadah eta pamajikan berkah dan selanjutnya Masya Allah karim na iyalah maziah sholawat ka Kangjeng Nabi urang sering maca sholawat ka Kangjeng Nabi i boro-boro urang Abu Lahab teu pernah maca sholawat teu iman ka Kangjeng Nabi ngan sakadar bunga kulahirna Kangjeng Nabi jariyahna nu ngaran Suwaibah diperdekakan di akhiratna asal poe Senen diangkat asal poe Senen ditiiskeun dikurangan siksaanana nu mantak lamun urang engke ka neraka misalnya Haji Pendi ka neraka Haji Pendi misalnya ka neraka ya lantaran ku harina sok baca sholawat henteu panas engke di neraka da ge ya Nabi salam alaika urang neraka ge kaget ku Haji Pendi bisa ya Nabi salam di dieu muludannya di neraka ya Rasul salam alaika ditongton ku urang neraka kabeh berarti manghaji ka neraka wayahna nya ini tiis maksudnya tiis dah ka neraka tiis teu ngajawab heran ku embung meureun nah iyalah para jabag jelema di Baghdad susah jasa tapi rajin jasa maca sholawatna poe eta nyana boga anakna genep eueuh jang masak duit teu boga musyawarahnya jeung pamajikanana poe eta ka ja urang ieu susah bae geus kieu bae lah ayeuna mah imah urang jual urang belikeun kanu leuwih handap tibatan ieu sesana urang pake usaha sebab ieu geus eueuh jalan euy nya sakiana teh hasil musyawarah alhamdulillah nyana nawarkeun lah kaluar ti imah keur mejeuna nawarkeun imah ayalah babaturana ngaranna Sufyan cek Sufyan teh ente ieu nawarkeun imah emang kunaon susah jasa kula hese jang dahar-dahar aja anak genep maksudna ieu deuk dijual teh deuk dibelikeun kanu leuwih sederhana sesana deuk dipake usaha geus eta mah urusan maneh ku ari mah poe ieu aya ujang dahar lamun deueuh jang dahar ketungguan Sufyan langsung meuli roti jang anakna genep jang manehanana jeung pamajikan 2 jadi genep jeung 2 sabaraha 8 dibere 8 geus gara ka imah galana gampang ngajual imah mah ieu kena dahar bae di Baghdad makan roti daharna dibawa kunyana ka karak salengkah 2 lengkah aya anu bara main bari ceri kumaha neuleukeun roti makna jeung anakna 3 dibawa neuleukeun roti bae sakiana aing can datang ka imah roti geus anu neuleukeun bae asana teu wasa amat sakiana geus neuleuh deui kicep deui ka roti cak indungna teh beuk ulah geus 2 poe 2 peuting teu dahar tuh kan kula janji setengah jam bangun dek turun deh hujan geus kajen angin geus aya doa deh angin geus aya geus teu sanggupeun besi ngagebrek burung teu pede jana ngadoana teu pede atuh doa nu tadi deui dalamun aya hujan doana nu tadi ngan hadiah heula ka Syekh Nawawi hadiah heula ka Syekh Nawawi mantak tadi kula hadiahna di ditu ila hadrati Syekhina al-Mukarram Syekh Nawawi al-Bantani al-Fatihah tuh beres doana eta Syekh Nawawi baheula waktu di Mekah ketika hayang turun hujan doana eta ketika ngagebreg bae Syekh Nawawi dipanggil deui ieu hujan teu eureun-eureun Nawawi coba ngadoa deui doana eta deui bae Rabbi firli wali walidayya wan je cak urang Arab eta deui doana deuk nurunkeun hujan eta deuk ngeureunkeun hujan eta keneh mantak pernah diputat hajat
kemudian manggil Haji Pedi mamacana hujan kemaribis Haji Pedi dipetakeun doa mua gebrek datang ke subuh sama Masya Allah datang ke ieu rarungkad dia tidak artinya ada balik gitu baca dari berkat 2 kali hiji diputat nomor hiji di mana eta kos gitu cek nyanapan cenah dibaca kukula menjadi kos gitu atuh salah nyambatnya tuh saya tuh gerimis letik tuh cek lagi setengah jam bener baik guys ibarat cepet bae lu tadi dongeng heula begitu manehanana bebeja bahwa ieu geus teu dahar 22 peuting geus deulekeun ka roti bae teh anakna indungna ditanya ini itu boga anak sabaraha genep sarua sih ngai aduh lamun dibikin gawe anak teu dahar geus lah aing mah tanggung susah cekeun jadi bikin kabeh kaya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala kajian batur udah aing manteu ge kajian tidinya nawarkeun imah deui ngalamun bae nya kapanggih jeung Sufyan can baliknya na yang mana pan eta can dalahar anak dibikeun ka bakal bara main cekeun kuari mah geura datang ka imah itu di imah aya nu mangmawakeun dahareun inu mendeng saja banak wallahu alam ti mana kula ge teh nyaho ngan ieu masyarakat sekitar eta geus daratang ka dinya aja keur dibabagi nya ngahaneng beji nu bener ieu Masya Allah coba geura datang ka ditu nya geuraan bae percaya teu percaya nya begitu lempang bener di mana bingung pan ieu ngadadak saha nu mawa nya datang ka dia dipeluk ku pamajikan kak Masya Allah ya kikiriman kakak pohara aja kikiriman kakak sih bener ya iya tadi aya tamu ka dia cenah kakak meuli di ditu segala bubuahan segala ti makan jeung duit-duit tadi bagikeun pan ku kakak atuh masyarakat geus dibagikeun jeung duit-duitna titaku sah cenah titaku kakak aing bingung ieu kasihan kumaha lalakon Masya Allah karim geus kitulah kajadianana nya lagi kaget ternyata begitu dibikeun kabar main teh malaikat turun ngarupakeun salaki seperti etala dititah ku Gusti Allah ieulah kejadian sholawat nu ajaib nu mantap kula ngadenge Haji Masuri di Masjid Bunga jeung Haji Bahri mareca sholawat beta di Masjid Bangona segala panon gitu ngar ketua mareca sholawat beta Bangona bari geus lale ieu teh ya ku rokok tapi tah ieu aturan mah di masjid tuh baca sholawat bae tasbih kaluarkeun mengaji uwi ayo di masjid teh maca sholawat da kieu teh set tasbihna ulah hiji 10 jang jualan maksudnya lain baca sholawat jualan tasbih tah ieu kaajaiban nah ieu mah kacaritakeun ieu mah panjang lalakona lantaran ieu geus penting maot lah si keluarga eta selesai engke kiamat sanggeus teh kiamat kacaritakeun digiring ka mahsyar timbang amal begitu ditimbang amalna salat kurang bagus zakat bogoh jelema susah amal-amal nu lain teu bagus korenganan nyana teh ngan solawatna doang dibandingkeun jeung nu lain garoreng otomatis solawat eleh jas salatna kurang bagus kabagusan solawat tetep eleh teu kakenca cek malaikat ieu mah mesti neraka cek malaikat nu sejen coba aya amal nu sejen eueuh periksa nyana babantu ka tatangga aya eueuh coba sugan aya amal-amal selain sholawat sholat teu bagus puasa teu bagus haji gitu kene tahajud tilok duha komo duha mah pabelit jeung pabrik gansa sholawat doang nu dianggap bakal menang teh eleh kabeh kenca di tangan amal nu sejen dikorekan
ieu mah keputusanna mesti neraka ke heula cak malaikat tu sejen pasti aya ye ahli sholawat kajen kuku mage aya periksa aya nu tadi teh eta sodakoh kapanggih saat susah teu boga nanaon nyana sodakoh roti nujang anak pemajikan teh bari nyana nalangsa jasa tapi berani sodakoh tur nyana ngecelakeun cai mata neule fakir miskin anu leuwih berat tibatan dirina jeung keluargana ituna ceurik baramentana nyana nage ceurik nah aya ya amal ya timbang begitu ditimbang plek eta ngageser teng 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 nyana ge ngahanang bae kitu kan kos kebode etek ya jadi lempeng nyana ge deg-degan bae masyaallah nah lempeng kitu ieu lempeng kieu cak malaikat kudu kumaha tetap aya lempeng kieu mah encan boga maziyah encan boga kaleuwihan ieu mah can bisa dikasorgakeun neangan deui amal aya tak amal ngecelak cai mata ku karunya ka fakir miskin nyana ngarasakeun leuwih berat tibatan keluargana ceurik cak ditimbang plek masya Allah nyana didinya kaget ya Allah ya Rabbi nyaho kitu mah kabeh waing segala rupa disedekah-sedekahkeun sakieu sakiki boga nangan sakitu ge nang pamere eta geus ngajadikeun amal anu luar biasa nah iyalah tidinya langsung cek malaikat berarti ieu mah kudu dikasorgakeun tah amal teh dua hiji sholawat ngan teu ngangkat ku sholawat lantaran nyana ieu kan sasolawat-solawat doang tapi tina hikmah sholawat hate jadi leuleus sehingga daek burak bere nah iyalah sholawat ka Kangjeng Nabi teh bedas sebab hikmahna tidak maca sholawat daek mere lamun orang nyaritakeun berkah keberkahan tadi caritakeun ku Habib teh emang berkah kumaha berkah mah kieu lamun urang dahar hasil daharna digunakeun ka mana lamun ieu hasil daharna daek dibawa ibadah teh eta dahar ngaranna berkah lamun urang mobil boga kendaraan ieu kendaraan dibawa ka mana dipake ka mana lamun kendaraanna dipake ibadah ya ka masjid ya ziarah ieu kendaraan ngaranna berkah lamun urang boga pemajikan urang teh mawaanana kana ibadah bae lamun urang encan salat cek pemajikan ka geus sabaraha ieu salat ka oh gara urang salat aya neng ulah mikiran kula mangke deui salah kita mah bisa nih jangan henteu eta pamajikan dalam ngahayu-hayu kana ibadah be eta pamajikan berkah dan selanjutnya Masya Allah karim na iyalah maziyah sholawat ka Kangjeng Nabi urang sering maca sholawat ka Kangjeng Nabi i boro-boro urang Abu Lahab teu pernah maca sholawat teu iman ka Kangjeng Nabi ngan sakadar bunga ku lahirna Kangjeng Nabi jariyahna nu ngaran Suwaibah diperdekakeun di akhiratna asal poe Senen diangkat asal poe Senen ditiiskeun dikurangan siksaanana nu mantak lamun urang engke ka neraka misalnya Haji Pendi ka neraka Haji Pendi misalnya ka neraka ye lantaran ku harina sok baca sholawat henteu panas engke di neraka ge ya Nabi salam alaika urang neraka ge kaget ku Haji Pendi bisa ya Nabi salam di dieu muludannya di neraka ya Rasul salam alaika ditongton ku urang neraka kabeh berarti manghaji ka neraka wayahna nya ima tiis maksudnya tiis dah ka neraka tiis teu ngajawab heran ku embung meureun nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tidinya Kangjeng Nabi disusukeun ka Siti Halimatus Sa'diyah datang ka 5 tahun pertama Kangjeng Nabi langsung dibawa ku Siti Halimatus Sa'diyah tahun kedua dilahir Kangjeng Nabi lahirlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq tahun katilu berarti Sayyidina Abu Bakar Siddiq bakal jadi mitoha Kangjeng Nabi teh leuwih handap umurna tibatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tahun katilu wakila tahun kaopat Kangjeng Nabi dibaringkeun ku malaikat Jibril. Ketika dibaringkeun Siti Halimatus Sadiah ningalikeun kaget aya sosok manusia nu berbeda dua, nu hiji ngabaringkeun, nu hiji melek dadana ka dieu. Siti Halimah teu kicep-kicep kieu bae ningalikeun. Berikut dulur susuna ningalikeun we kaget. Muhammad ditikem, Muhammad dibunuh. Siti Halimah ningali kaget. Ternyata horeganan dibersihan umur 3 tahun wakila 4 tahun Kangjeng Nabi geus mulai dibelek. Mantak urang boga anak umur 3 umur 4 geus mulai kurang kudu dipagahan alif batas. Didinyalah Kangjeng Nabi terus dibelek diberesan. Siti Halimah kaget kasieun saenggeusna kasieun maka Siti Halimah Sadiah ka 5 tahun mikeun deui ka Siti Aminah. Hujan geus mulai diturun deui. Ieu mah insyaallah diteruskeun kurang mantas muluan di dieu ka mana ieu? Ka imah itu wakil. Ka mana? Ieu malam naon ieu? Ieu mah jadi sekretaris araseun jasa. Heran aing mah. Teu nyaho jadwal ieu. Malam naon? Malam 1. Ieu dilanjut kakarak datang ka tahun ka-5 Kanjeng Nabi dikembalikeun ka Siti Aminah lantaran Siti Halimatus Sadiah kasieunan. Nangke orang lanjut tahun 5, tahun genep, tahun 7 sampai berikutnya tamat mual ke di Cilongok bakalna. Nya, jadi ieu ba terus timimiti kamari tidinya geus dimulayan, kuari datang ke tahun ka-5, urang ditutup heula sakieu dilanjut ka ditu insyaallah malam Sabtu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahu a'lamu bimaradikul mutasira Muhammadin nani satuhuna ingsun hadani kunudukeun ingsun rabbi sapa pangeran ingsun ila siratim mustaqim maring agama kang ajeg ibadalu min malilan dan gawe badal saking panggonan siratim mustaqim apa dina lapadinan kiamat tegese agama kang ajeg mustaqim tegese kang ajeg millata Ibrahim hanifan tegese agama kangjeng Nabi Ibrahim hanifan lae condong atawa ajegan wa makana minal musyrikin lan ora ana ya Ibrahim iku tetep saking wong kang nyekutukeun kabeh. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahu a'lamu bimaradikul mujassira Muhammadin nasalatin satuhuna salatin sunna nusuki lan ibadah ingsun. Ibadat itu tegese ibadah ingsun min hajin wa gairi saking hajilan liyane haji wa mahyai lan urip ingsun hayati tegese urip ingsun wa mamati lan mati ingsun mauti tegese maut ingsun lillah iku tetep ka Allah Rabbil alamin akang mangeranan alam kabeh la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah alam bimuradi orana kang nyekutuni iku maujud ka di Allah fi zalika ing dalem mangkono salati wa nusuki wa bidzalika lan kalawan mangkono ayat tauhid tegese nauhidkeun umirtu den parintah ingsun wa ana dan utawi ingsun awalul muslimin iku awale wong kang muslim kabeh.
iku awale wong kang pasrah kabeh min hadzihil ummah saking ikilah iki umat. Setelah umat kafir Quraisy saat eta khususna pabrencai Syiah wa kanu Syiah, berkelompok-kelompok, berpetak-petak, sekte-sekte, berkuak-kuak, bergolongan-golongan. Lantaran kabeh ngabogaan keyakinan masing-masing. Si Kristen Isa ibnullah, cek Yahudi Uzair ibnullah, kabeh ngabogaan keyakinan. Masya Allah. Aya deui boga keyakinan Maryam banatullah, bintullah, anak awewe Allah. Eta keyakinan kos kitu jasa. Bahkan Kanjeng Nabi Isa dipangerankeun teh ieu hasil musyawarah pengangkatan ketuhanan kepada Kanjeng Nabi Isa. Ambo diangkat pangeran ku jelema. Kira-kira Kristen mah eta. Paberenca. Di jero Kristen ge sarua bae lah berkelompok-kelompok, di jero agama Yahudi ge kitu kene, di jero agama-agama kafir nu lain ge sarua. Mun urang deuleu induk di jerona aya panta-panta. Budak kitu keneh sarua bae. Konghucu sarua alirana lain. Nu jelas Yahudi 71, Kristen 72. Urang sebagai umat muslimin 73 bakal. Kulluhum finnar, kabeh asup neraka ingan hiji doang illa wahida. Nu mana eta? Anu ma ana alaihi wa ashab, nu sesuai jeung aturan Al-Quran jeung hadis, ialah ahli sunnah wal jamaah. Kulantaran di kafir teh atuh aya kelompok-kelompok, Yahudi boga kelompok, Nasrani boga kelompok, jeung di aliran-aliran nu lain ge sarua pada boga kelompok. Maka Gusti Allah ngajelaskeun ka Kangjeng Nabi Muhammad supaya jelas agama nu bener teh anu bener-bener diboan ku Gusti Allah. Bejakeun Muhammad, qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Bejakeun Muhammad ku anjeun ka kafir-kafir Quraisy khususna umum maka seluruh kafir di dunia ini. Sanyana kaula mahadani rabbi nuduhkeun ka kaula rabbi pangeran kaula nungtun ka kaula pangeran kaula ngabejaan pangeran kaula ka kaula kula mah dibejaan ku pangeran ila siratim mustaqim kana jalan anu lurus diam di dianan kiamat yakni jalan anu lurus. Nu mana? Millata Ibrahim hanifa, tegese agama anu dicekal ku Kangjeng Nabi Ibrahim nu lurus, anu mangeranana hiji kanu khalaqas samawati wal Allah. Lempeng geus tah. Lamun Yahudi mangeranana lain ka Allah, nabi na ka Uzair, bejakeun Muhammad. Besi Nasrani mangeranana lain ka Allah, endahan ka Isa ka Maryam Tritunggal, bejakeun Muhammad. Agama nu bener mah ieu agama nu kaula dituntun ku Allah, agama Islam nu mangeranana ka Allah, nu baheula pernah dikembang biakeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Urang lamun ka Palestina, ka Aqsa, turun ka handap
eta aya makom Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Urang lamun di jalan kapanggih jeung makom Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Tuh Hebron. Jadi urang mun ka Aqsa teh belah ditu Kangjeng Nabi Ibrahim. Di dieu adalah Bethlehem, kelahiran Kangjeng Nabi Isa alaihissalam. Jadi baitulah min Bethlehem, tak eta teh pangeran baheula lahir di dinya. Dilahirkeun ku ibu pangeran. Jadinya tak kelahiran Tuhan. Otak datang ka dinya, otak pinter tinggal pinter. Pinter tinggal pinter kabalinger waktu kos kitu bae. Aneh asa pangeran dilahirkeun di dinya. Aju memeh lahir eta pangeran saha? Loba meureun pangeran memeh Kangjeng Nabi Isa saha? Tah, ieu kabalinger mah kos kitu bah. Bejakeun Muhammad bahwa agama nu lurus mah ieu agama nu kaula dituntun ku Gusti Allah dituduhkeun dia ne agama Heula ku Kangjeng Nabi Ibrahim dikembangkeun pertama. Nah, hartina Kangjeng Nabi Ibrahim kan mulai dakwah. Anu baheula mah biasa dakwah teh sakaliwak can loba kan jelema Kangjeng Nabi Adam kakara ka anak-anakna doang. Geus mulai Qabil, geus mulai diganggu ku setan. Jelema kakara ka sabaraha ka hitung ku jari geus mulai setan mapan tadi. Ka Qabil terus Kangjeng Nabi Idris saeutik keneh jelema. Tah, mulai jelema rada loba di zaman Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ma kana minal musyrikin. Jeung teu aya Kangjeng Nabi Ibrahim minal musyrikin. Kagolongkeun anu musyrik lain. Aya azar bapa. Hiji, kadua. Qul bejakeun ku anjeun Muhammad inna sholati sanyana salat kaula. Wa nusuki jeung ibadah-ibadah kaula haji umrah dan lain sebagainya. Wa mahyaya jeung hirup kaula. Wa mamati jeung maut kaula lillahi rabbil alamin. Eta terfokus ka Gusti Allah lantaran nu Allah rabbil alamin. Jadi maksudnya salat teh ulah kasih si kagigir ka Allah. Nu nitahna Allah, nu rek ngaganjarna Allah, kunaon hayang kalem ka tatangga atuh. Pan bloon eta jelema. Nunita salat Allah, nurek ngaganjarna Allah, nurek malesna Allah, kunaon haji urang hayang kalem ka atasan, ku atasan, ku bawahan, ku tatangga dan lain sebagainya. Ih, cak Allah, aing nunita aing nurek ngaganjar hayang kalemna lain ka aing ka ditu bloon teh budak. Hendak dilempengkeun inna sholati sanyana salat kaula lillah, fokuskeun Allah. Keur ngaji mah oh iya geus ka Allah geus lah mantap lah. Ka Allah geus lah, ka Allah mulai geus ka Allah. Allah. Praktek bae di imah. Allahu akbar. Aing nu mantap gegerannya salat abeh kadeuleuhan. Ku tatangga aing pan aing mah ustad. Ustad lawan ta ustad tah. Jadi hayang kadeuleuhan lain gua Allah ku tatangga. Abeh di Pajarbu tah mah ustad hebat jasa salatna. Ti heula bae nyana mah beuh poharak. Lah sudah aing abeh ulah kos kitu mah atuh aing moal salat-salat belum teh coba. Moal ka masjid lah aing mah lah sebab aing boga pikiran kos kitu. Pertama teu bagus, nu kadua ge teu bagus. Kumaha atuh geus bae salat mah konsisten nganu di deuleuh Allah. Inna sholati sanyana salat kaula lillah. Wa mahyaya wa nusuki jeung ibadah kaula. Khususnya ibadah haji, ibadah umrah, jadi ibadah nu lainna ge ieu lillah ka Allah keun. Ka Allah keun hiji tauhidkeun ka Allah, ikhlaskeun ka Gusti Allah. Oh, aing mah ieu hirup kunaon? Babaturan geus umrah kabeh, tinggal aing encan isin rasana aing mah. Umrahna moal beres, neraka tah umrah. Tinggalin aing ku babaturan kabeh geus alal umroh geus sararaji tinggal aing doang ae aing dipaksakeun ka jeung kumaha aing mah ku isin we ku babaturan geus umroh kabeh aing can nu nitah umroh babaturan apa Allah sih atuh Allah nama pana tuh sia ka babaturan atuh kan eta kan babaturan ngaranna ge lain nu nitah umroh saha atuh Allah aja yang kalem ku saha ya bagi dua siapa kumaha tah eta teu beres tah kos kitu teh ulah tah
hiji be Allah nu di dalam inna sholati wa nusuki Allah wa mahyaya hirup abdi teh lillah milik Allah dek Allah ngomong mah bisa ya hirup abdi paeh abdi dek Allah kan kajian kumaha sebab nu Allah pokoknya abdi mah rela paeh hirup di jalan Allah bau kok mau tukang pidato di luhur panggung mantapnya saya terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah balik tadi amplopan lillah lillah sia kawana eta hese eta lillah anu ngahirupan urang saha Allah nu ngamaehan urang saha Allah aya we salian Allah nu bisa ngahirupan urang aya we salian Allah nu bisa maehan urang pae hirup langsa nang Allah rela lamun ku Allah dititah perang rela mun ku Allah dihirupan waktu perang rela mun ku Allah dipaehan waktu perang rela lantaran hirupna na Allah paehna nu Allah perang titah ku Allah di panggung apa pohara pare panggung mulai guys kita perang siaheula aing ngatur nyahoan eleh aing lompat aduh boro-boro kita perang ngariung 20-an ngariung liwat ke kuburan kiaina borangan dak sia di sisi saya di sisi aing di tengah kiai parah teh kiai borangan kiai alas ulah nu lompatnya geus ulah nu lompat sia de tenang ulah sieun jadinya mah geus pahieun barang hirup ulah geus teh lihat ka kuburan babacaan we teh kiai gusak burau kiai nu lompat heula cak santri banyak nu pidato cenah sakira ulah lompat cara lompat heula pendatang ka dieu teh banyak sorangan goblok sia lain tutur ke aing sieun jadi santri serba salah anu borangan mah kos kitu pernah terjadi kiai borangan zarah teh Pak jarah di masjid ngampar can salat isya jam 12 hiji kiai kan sholat tengah masjid ngeunaheun kan loba santri loba jamaah aman cekna aing sholat sholli fardhu isya Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin lantaran santri ngadenge kiai sholat mundur hiji-hiji kan isin kan santri kala luar kan menang sarakaat tinggal setengah deui kiai sial aing nu mantak di tengah geus sia kunaon kalah luar kiai bingung kiai mudah-mudahan we datang ka anggeus mah ulah kabehan kaluar caknya na menang 2 rakaat tinggal saparapat deui kalah luar kabeh atuh aing ditinggalkeun sieun caknya deui ka 3 rakaat santri kalah luar kabeh can anggeus salat heuy caknya kunaon kalah luar teu anggeus datang ka tahiyat blon teh kiai eta borangan gos gitu boro-boro mimpin perang mimpin jarah ge salat borangan tah urang mah ieu nyaho ieu kuari hirup nang Allah aya nu bisa ngahirupan salian Allah eueuh paeh wa Allah aya nu bisa maehan salian Allah eueuh jadi berarti hirup jeung paeh dosa nu Allah rela teh lamun kuari perang paeh nang Allah hirup paeh nang Allah perang titah ku Allah siap teh di panggung praktekna coba kiai ini kiai sama perang siap tante kiai lah maksudnya kayak mana yayasan kan can anggeus ye kakarak salantai kedua lantai deui anapan sapan kreditan can bareres ya mun bisa mau ulah perang lah mun bisa ulah urang aman-aman bae lain agama urang kan geus diacak-acak ye ku Yahudi ku Nasrani lamun teu perang kan teu luhur kumaha lamun diperangkeun lah geus urang jadi ibadah tentrem keneh
ngaji talalentrem keneh adapun tamu masing-masing bae ka ditu na henteu urang robah bae coba ieu karakter bangsa kembalikan ke aslina lantaran aslina mah bangsa Indonesia teh kan mulus sangat islami lantaran ku ari teh geus dijajah ku Amerika jadi ku ari ke Amerika mantak naon urang kembalikan deui carana kumaha ya urang perangkeun je pae hirup nang Allah ieu wakai sakana wakal na urang ya tuh satungtung bisa ngaji kene bisa sholat kene tentrem ngariung atuh geus naon deui masing-masing bae sih engke ka ditu anak incu urang ieu kumaha ulah kamikiran anak incu urang bae ngalanan emang teu rela ieu kieu lamun kitu urang perang ieu demi keagungan agama Allah ulah ngomong kos kitu lanan sia mah nyeri ka hati aing ngomong kos kitu seukeut sia mah ngomong geus bae lah atuh masing-masing bae sih teu akur tah teu nyambung tah jeung kiai eta mah teu nyambung urang ka kiai hiji deui kiai kumaha kira-kira urang lamun perang bae emang kunaon ieu karakter bangsa geus siap ulah ka karak beurang penting lamun perang bejaan Mang Haji geus teu kuat jasa ieu mah perang jasa emang kunaon kitu hutang budek kiai aja belon ieu kiai sugan teh kiai bener gitu tadi kayak hutang malulu aing lah mending perang paeh guys lah embung pusing burungnya nama ya bahkan keur carita ja perang mah teu bisa dihayu-hayu teu bisa diembung-embung jadi Irak ge atuh meureunanan hate hayangeun perang teh teu embungeun kumaha prakna bae di Syria ge teh hayangeun teu embungeun di Mesir teh hayangeun teu embungeun tapi kan situasi meureunanan nah anu ngadukung karena perang teh lantaran aya kepentingan politik lah ekonomi lah budaya lah agama lah terjadilah ketidaksinkronan tersebut ya perang jadi urang ge atuh teu nyaho Allahu alam kumaha kahareupna atuh kuari sanajan diembung-embung ge aya wae perang bae dihayang-hayang diulah pan henteu bae tamaja Allah nu ngatur ieu mah urang keur carita doang kabeh ge Allah nu ngatur awak urang ge ieu teh kos urang nu ngatur Allah nu ngatur sing hade berangkat ti imah ka dieu kemudian urang diuk di dieu asanang urang mun masih kene asanang urang eta tauhidna can gede kos kitu mah encan hebat atuh oh Allah nu ngatur aing hudang subuh tas subuh mandi tas mandi ngawuduk kajen aing mah henteu puasa ge pokona yang penting ngaji bae gedean ngaji ganjara jeung puasa mah emang dalil nu tembung puasa mah kos kitu nya ge bogaan dalil sarua nya ge daripada sakena teu puasa jeung teu ngaji atuh mendingan urang cek nya tuh bela diri nya ge sarua ayo geus kumaha sia bae atuh tah eta teh lain nang urang nang Allah teteh kanyahoan menang Allah nu diperjuangkeun ku urang kandas ketika urang gering urang muriang urang berusaha ka dokter urang teh berusaha ka dokter ngaranna ikhtiar terus ka dokter makin hari makin tambah makin hari makin kritis makin hari diperjuangkeun supaya ieu sehat pulih kembali kahayang Allah lain perjuangkeun ku sia kandas sia cak Allah paeh bae kajen ku kumaha ge oh berarti ikhtiar teh aya di kalangan urang anu dhaif di kalangan urang nu bersyariat mangga masalah ngan mun urang kos kitu bae teu daek ngageser malah ngeunah ibadah bantak peting salat peting tahajud peting maca Quran maca salat ngeunah kageser perasaannya lain perasaan sorangan anu salat teh lain asa dibabawa kusaha ku kuntilanak itu memang kadinya bae atuh ku Allah asa digerakkeun ku Allah geus nang Allah ngeunaheun Allahu akbar Allahu akbar ngeunaheun lamun urang nu boga perasaan urang nu salat capek geuning sholli sunat tahajud di rakaatain Allah sejak kaulah salat tahajud 2 rakaat mustaqbil al-qiblah bar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah subhanallah Allah
Sami Allah. Allah. Menang 2 rakaat ge capek. Capek. Lah sebab dah asa urang masa kumaha urang sih. Tanaga urang sakumaha, kekuatan urang sakumaha. Capek. Urang lamun ngadenge Tuan Syekh Abdul Qadir, Imam Abu Hasan Asadili, Imam Izzuddin, salat teh 100 rakaat saeutik ku bisa kos kitu urang mah 2 rakaat bae ku capek-capek teh. Atuh perasaan lain. Nyana manggeus asa ku Allah bae, jana mah ngan saukur kos lang layangan dipaenkeun tah, kudu mentang naset ka dieu set ka ditu. Tunggu sia. Kenyan ka luhur. Kasisikeun. Oh pegat. Lalayangan pegat. Ai lalayangan pegat urang mah pegat mah. Paenkeun ku Allah. Tajud. Tajud. Asa ku Allah. Allahu Akbar. Deui Allahu Akbar. Deui Allahu Akbar. Deui Allahu Akbar. Geus jam 4. Diuk, reup PS. Udang jam 7 ai subuh ka mana? Subuh leungit subuh. Tahajud mah meunang 20 rakaat subuh eueuh. Ya Allah, ieu keur carita Allah. Ame mantep di jero hati. Inna sholati sanyana salat kaula lillah lantaran nunita salat nurek ngaganjar kana salat Allah kalokeun wa nusuki ibadah hajina umrohna ka Allah keun lillahi rabbil alamin nunita haji jeung umroh Allah nu ngalaksanakeun mere tanagana ge Allah mere biayana ge meunang Allah dikalokeun wa mahyaya hirup urang eueuh nu bisa nyieun hirup iwati Allah maka hirup urang teh dikalokeun janu Allah relakeun hirup teh kalokeun nementak lamun urang geus dikalokeun hirup datanglah bulan Ramadan eta bulan Rajab sunah puasa misal puasa urang lapar lapar ge dititah ku Allah jai lain dititah ku Allah mah aing mah henteu teu puasa lantaran dititah ku Allah kajeun lapar ge tah urang teh kuari hirup aing ieu nu Allah kuari dititah ku Allah laparna ge nang Allah aing ridho dibere beuteung lapar sebab dititah ku Allah ketika datang ka jam 10 sadar teu kuat cekeun lah cak kiai ge sakuatna sakuat da cak kiai ge ngeunaan teh kiai ngeunaan teh mah geus jam 10 Allahumma laka sumtu wa amantu wa ana gitu lak daret ngarokok beres eta teh sarua jeung teu ridho dititah lapar ku Allah sarua gitu kan sok geura ge bayangkeun sarua jeung lantaran nyana embung lapar watak beuteung teh lapar sarua jeung abdi Gusti teu ridho kana parentah puasa Gusti lantaran karasa lapar abdi teu ridho di laparan beuteung abdi sebab beuteung abdi kukurubukan dina kukurubukan beuteung abdi teu ridho sarua jeung nentang ka Gusti Allah tah tah sarua jeung kitu tah lamun dibayangkeun ku urang ieu tah wa mahyaya hirup urang teh nu Allah ketika nu Allah pasrahkeun sadaya-daya ka Gusti Allah tah urang teh lamun ditaliti ku ahli thariqah mah beuh jasa urang selalu demo ka Gusti Allah demo urang teh teu ridho panari dina berthariqah mah tasawuf kudu ridho bae ridho teh artina sesuai jeung parentah Allah nu wajib nu sunnah sesuaikan jeung perintah Allah urang ulah aya nentang ka Gusti Allah lapar setik ya Allah ya Rabbi abdi dititah puasa ku Gusti dilaparan ge ku Gusti abdi ridho parentah Gusti pas ka beuteung abdi lapar ridho abdi Allah mau ningat oh nang aing pan sia dilaparan teh ku aing sia ridho kana parentah sunah aing beuh luar biasa angkat derajatna naik sia ka luhur kek aing diragageun deui ge mun hayang luhur teh teliti kurang setik teliti ibadah teh tadi teliti setik urang mah loba teu ridho udang penting dua aduh
Aduh. Saha nu teu tunduh atuh jeung dua ngajak KPG tunduh. Jamemena kan nonton TV heula kan. Tunduh atuh. Tuh. Gusti abdi moal kuat salat tahajud tunduh. Abdi teh SD bae Gusti. Atuh teu kudu ngomong sia, teh naon hudang teh Gusti Allah. Ku aing dihudangkeun geus teh aing deuk ngeuleuh karidoan sia datang ka mana. Tuh, SD atuh geus sakitu kitu da bae. Geus moal ditaekeun ku aing pangkat sia. Ketika orang tunduh terus kacai wudu bandi wudu salat Allahu Akbar tunduh Gusti abdi aya diparentah Gusti salat tahajud ku Gusti abdi dihudangkeun ge saha nu bisa ngahudangkeun jauh emang urang hudang lain ku Allah dihudangkeun ku Allah ulah bajar nang urang begitu urang hudang jeung gua kurang aing bisa hudang cak Allah bolon teu budak ugurang aing hudang sorangan di mana hudang sorangan ke paeh sorangan sia hudang sorangan nang Allah menang sa malaikat hafazoh kan aya malaikat hafazoh kiri kanan berang dua peuting dua atau aya 10 di dieu hiji di mana di mata dua gitu takan di ceuli dua di irung di sungut kan di malaikat hafazoh mun malaikat eta emang kumaha kitu urang hees mun malaikat eta aya sireum asup ka ceuli urang hees mun malaikat eta asup ka irung jehe komo tukang beca mah nya di bale Pak atuh sewa teu meunang main gapleh eleh tukang beca pan datang ka ieu disarekan ku pamajikan atuh doh tukang beca mah tuh salah ngabohong bebejana deuk narik didorong gede bohong tuh budak dorong ulah narik itu kang beca cara di ronggangnya nah sarena teh di bale jana sarena jana pentangkal buah mangkaning keur kembangan loba sireum tapi kan biasa bae sireum datang ka dieu malaikat sireum datang ka dieu sireum datang ka dieu tuh malaikat terus datang ka zohor dihudangkeun malaikat hudang zohor terus zohornya neangan tempat putih cak malaikat ku aing dihudangkeun ke titah zohor bolon sia malaikat seserian we jeung serikeun tolol ku aing dihudangkeun nang ngahudangkeun malaikat eta udang toel ku malaikat udang zohor tuh kadenge kan suara azan bener hayalan sholat hayalan sholat aki-aki mazum hayalan falah cek tukang beca teu ngeunaheun teu budak azan dah SD urang malaikat apa doh naruh lamun malaikat apa doh lenyai segala macem dararatan barang sana kumaha eta teh ngahudangkeun ka urang hudang beuting dihudangkeun kan malaikat hudang jang sok hudang bae urang nah hayang hudang mah hudang bae malaikat kan ngahudangkeun ulah asa aing hudang sorangan si mana hudang sorangan modar sia ke modar sorangan bisa nang Allah abdi hudang Gusti dihudangkeun ku Gusti abdi titah tahajud aya parentah Gusti Allahu Akbar abdi lelah gerido sebab hirup abdi teh lillahi rabbil alamin aya di parentah Gusti andai kata paeh keur tahajud abdi ridho daripada abdi paeh keur main remi mendingan keur aya di parentah Gusti ridokeun tunduh abdi ridho dibere tunduh ku Gusti lantaran ieu abdi keur aya di jero parentah Gusti sakuari urang diuk di dieu haju panas abdi ridho Gusti panas ye lantaran keur aya di parentah Gusti ngan laparna teu ridho ye lantaran kikritikan ya Gusti tah aya keneh bae panas nama ridho dan di jalanan lapar nama teu ridho ridokeun paeh ge kajeun Gusti abdi mah keur ngaji ye kajeun abdi mah paeh ge prek paeh beneran sia kaye lantaran deuk maksudna deuk mokuskeun lillah ye inna sholati wa nusuki wa mah ya lillah hirup abdi teh nu Gusti deuk dikagustikeun ketika Gusti nitah ka abdi salat
hirup abdi teh nu Gusti salat diparentah ku Gusti abdi ridho hirup abdi dek dipake salat ka Gusti capek ridho abdi mah capek nak kajen kumaha ge tah sebab nu Gusti paeh keur salat ridho abdi mah sebab lu Gusti iya dipake ka Gusti bangga perang abdi siap jasa Masya Allah datang ka kos kitu tah lamun geus ridho ka Gusti jehehe wa mati paeh abdi ridho siap mun paeh kuari ridho titahna mah ridho aju kuari mun paeh teu kumaha ngomongna nya aingnya ai teu ridho bisi dicarekan ku Allah ai ridho aing bisi dicabut beneran jadi saya can ridho atuh ih henteu nyebut can ridho mah ngan aing isin bae nyebut can ridho teh geus sih atuh cepet bae ku bahas ngajawabna maksudnya siapa mun paeh kuari ridho keheulanya angel emang katanya siap geus sakieu bae ai paeh sia nusa nu Allah siapa mun dipaehan kuari ridho keheula jadi mu budak eta teh encan ridho ka Gusti Allah mun geus ridho mah hampang mantak paeh teh anu angel teu ridho nu mantak angel kunaon itu aya kabeng berat nu mantak kabeng berat kunaon cinta dunia teh berat kana paeh cinta ka mobil cinta ka motor cinta ka sawah cinta ka pamajikan cinta ka kabogoh cinta dan sekitarna perusahaan eta paehna hese sebab eta lalu ngabang baluhan ka urang jeung nyeri si eta teh nyeri nu mantak maningan paehkeun heula memeh urang paeh mutu ko belanta mutu cak Kangjeng Nabi paehan maneh memeh maneh paehnyaan paehan naonna nafsu na paehan sok geura ge ulah cinta dunia zuhud ngaranna mobil aya mah aya bae seakan-akan ngan datang ka leungeun dong ulah didatangkeun ka hate ketika urang butuh pake ketika keluarga butuh pake ketika tatangga jeung babaturan butuh pake sapira dunia eta lah ngan datang ka leungeun ulah datang ka hate sawah misalnya urang boga datangkeun ka leungeun bae urus emang pamere ti Allah ngan ulah datangkeun ka hate komo teu boga sawah teu boga toko teu boga teu cinta kana dunia ketika datang malakal maut deuk naon pake kabeng berat tuh deuk naon pake kabeng berat cek malaikat ieu mah deuk dicabut bae jitu mah enggak berat teu ku toko di mana gablek henteu oh nya mobil di mana henteu teu gablek ieu mah eta nu dihareup usaha tah batur tah cicing di dieu bae tah mah pancok dipake nyana ngajak henteu oh jahe motor di mana horeng henteu boga itu nu nyalan deh Allah saya hayang mah cokot malaikat takos kitu ieu bener motor kempes cek malaikat jangan lawan tuh aing aduh berat pamajikan los ai daek mah majikan hideung ieu tas belanja saja naon mata boga pamajikan mah kanu gelis-gelis besi berat ge paehna itu berat aduh neng cek malaikat bareng ke pamajikan coba nu hideung mah nya pendek hideung pamajikan berenta pas kitu iya di pasar Jambalaya aduh cek malaikat ieu ampang jasa geus gegeran nu pake kaberat tokoh teu boga sawah teu gablek mobil teu boga pamajikan ge hideung kos kitu gegerakeun cek aman coba cek malaikat ini paeh kuari aduh eta toko mah aduh toko kakarak anggeus eta mangganing deuk kamari tas ngecot digendut-gendut ku malaikat teh mobil geus aya hiji itu keur ieu deui hiji deui inden Fortuner aja dek diridokeun bantu keula malaikat tuh can neuleuh warnana eta kos kumaha meureun berat teh paeh teh ya Allah ye nu mantak ayalah perjalanan thariqah ngaranna memeh paeh lantaran paeh pepegatan jeung dunya pegatkeun heula memeh paeh bahasa Kangjeng Nabi mutu qobla anta mutu paeh heula maneh memeh maneh paeh ke nafsuna heula abeh ketika urang maot geus eueuh kabeng berat paehan ti kuari keur hirup usahakeun urang ieu mah geus kolot nambah usaha deui
Kiai Oplo tambah kos itu mah. Ki Haji Oplo, Kiai Onam. Setengah Oplo lah kieu tuh. Iya urang teh kan geus kolot. Geus kolot teh geus mulai dipreteli. Geus mulai kuari dicoplok-coplokeun. Geus mulai ka ditu kaliang lahad deuleuan teh. Supaya pae teh aman, ulah aya kabeung berat di jero hate preteli. Urang dek perpisahan jeung dunia. Perpisahan terakhir nu bakal moal noel deui. Mobil moal ditoel deui. Sawah moal ditincak deui, imah moal dinikmati deui. Kumaha urang bakal didadahan ku kabehan, bakal selilana terus datang ka kiamat. Perpisahan total terakhir. Mun berat keneh cilang. Mantap kuari keur hirup dipreteli ku urang kacinta urang terhadap dunia. Iyalah toriko. Mulai dunia mah dunia bae satungtung urang di dunia pasti bae urang hirup aya di dunia jeung makhluk. Pisahkeun hate urang teu pati resep. Ulah diresepan teuing lalaunan moal bisa sakaligus total moal bisa engke sinar ilahi nu nyorot ka jero hate. Lalaunan mantak kukula sok sering dibeja-bejakeun mun urang endek meuli baju kabeuli nu 1 juta turunkeun nu 500 bae. Ulah terlalu cinta maksudnya. Kabeuli nu 1 juta ge moal nu 500 bae. Geus ieu kabeuli nu 500.000 teh kabeuli aya nu 250 meuli nu 250 bae. Turun tah ka cinta urang teh ulah terlalu ka ditu. Neuleuna ka handap bae. Urang bisa meuli nu 250.000 tapi aya nu 100.000 bae perlu meuli boeh bae. Kongkoyangkeun ka dieu geus ku urang. Ka masjid make boeh bae Allah. Woi, Pak Haji kunaon? Aing geus asa paeh bae hirup ieu. Geus moal dijahit-jahit deui aing malah geus. Make boeh bae geus. Diajak dagang mal aing. Asa geus aya di bibir kuburan aing mah hirup ieu. Mal. Ngariung geus terus. Geus aing geus ieu mah ieu boeh geus dicekelan bae. Itu aya rangda ditu, aya rangdaonan. Oh masalah si anakna sabaraha eta. Masa kedanyakeun anakna keneh blon loba. Tah, ieu deuk carita wa mahyaya wa mamati. Maot teh nu Allah lain nu urang. Ja buktina aya jelema anu nginum racun endahan cager panyakitna. Jan paeh mah kos kitu. Encan waktuna mah. Tuh, lamun kamari keur carita kejadian di Jili, kejadian naon kitu ngaranna gempa bumi. Kemudian aya jelema dijero 30-an. Kok aneh teu paeh sabulan dijero teu paeh. 30-an sabulan teu paeh di jero. Jadi kumaha eta? Asal lapar, jol aya Syekh Nazim datang ka dinya, mimiti nama terus ngobrol ka belah dieuna, datang deui Syekh Nazim nu kamari maot teh. Selama 1 bulan di jero, nyana teu aya hayang dahar, teu hayang nginum, teu hayang. Biasa bae seger. Ketika taneuhna dikerukan kalaluar sabulan di jero meunang saha? Eta jarita keunaan atuh ketika tsunami Aceh. Ketika tsunami Aceh dah geus nu paeh mata manu biasa. Ieu mah jelema ahli Allah. Kan di jero teh endahan ngobrol jeung jelema neuleuan lauk di jero. Ieu lauk anu, ieu lauk anu, ieu lauk anu, ieu anu. Teu karasa keur tsunami. Begitu let beak cai kakarak jana. Oh, ieu tsunami. Nang saha? Ulah orang hese teh kok kitu teh. Dibalikeun perasaan ku Gusti Allah can waktuna paeh mah teu bae. Can waktuna paeh mah teu bae. Sanajan teu perang, teu tsunami, teu gempa di luhur kasur, make AC. Udangkeun ku pamajikanna modal bae. Nu mantak inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Allah. Ulah sokok teuing ka awak urang. Ulah dihokan teuing awak urang ketika aya perintah Allah laksanakeun. Ulah hook, udang penting asana aing mah gering isuk hooknya berarti ka awak. Emang usaha si awak eta. Ayo, nu saha si awak? Nu Allah. Ayo hirup nu saha? Nu Allah. Padahal teu teu laksanakeun perintah Allah. Kesal. Tak kesal teh nafsu. Datang perintah perang, ulah hook awak. Nu Allah. Awak aing nu Allah, hirup aing nu Allah, paeh nu Allah. Aing geus laksanakeun perintah Allah. Kitu bae sudah hese.
berangkat Pak Minggu. Kemana dia? Ngaji. Kita kuda, ku Allah. Kita ku saya ngaji, ku Allah. Awak ku Allah. Dititah ku Allah. Ayo kita tuh. Kurang bensin nanti itu tuh aing. Ka Allah, tak pamajikanna. Sial tak pamajikan blon. Ayo titah ku Allah maka Allah. Ka ditu los. Teu kudu usaha ka Allah bae los ka haji ka ditu. Geus beak teh anting beak dijualan ka Allah keun. Pamajikan blon nyungkun eta pamajikan. Ketika datang perintah Allah ulah hook jadi hook bae ge bae bae dokter Sony Tangerang ahli jantung Sony ahli jantung nyana tukangan nasehatan hati-hati jantung mah ini hati-hati yo tukangan nasehatan ya tidak boleh kaget tidak boleh salah makan dan lain sebagainya nyana tukangan nasehatan keur nyieun resep kok akan Gusti resep Sony Allah nu mantak ari geus puas mah urang berbakti ka Gusti Allah lah hirup aing teh nu Allah diperintah salat ku Allah perintah ngaji ku Allah deuh dikaallahkeun kajeun leuleus ge aing mah rela asal diperintah ku Allah hirup aing teh nu Allah kuali titah perang rela aing mah titah perang ja nu nitah perang Allah awak aing nu Allah ngagerakeun lagi ku Allah pae cenah di medan laga rela aing mah sebab dititah ku Allah aing ke bakal bebeja ka Allah Gusti abdi titah perang ku Gusti abdi perangna Gusti pae abdi di medan laga ku Gusti ayo dek dikawanakeun banyak kana neraka gitu cek Allah tuh kumaha aing ulah kitu begitu abdi saking kurang kumaha deui Gusti protes urang di akhirat teu bisa di neraka kan teu bisa ieu atuh surga mah neraka mah sok jalir kitu urang bisa protes ka Gusti bisa gitu Gusti jajak Gusti cenah aya rela ka Gusti bade dikasorgakeun emang si hayang ka surga aya sebut hayang sia teu isin nyebutna ngan atuh ieu ka neraka mah nya terserah Gusti pantes ka mana abdi di tengah lah di tengah-tengah teuing Gusti ning le ka surgakeun bae sih sakira hiji atuh tuh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil ketika datang malakal maut ih pae teh nu Gusti cek malakal maut ieu abdi teh dititah ku Gusti kita nyabut nyawa anjeun atuh lamun teh mah pae teh kudu dicabut los janu Allah ieu ku rela-relana malaikat bisa pae teh dicabut kajeun atuh rela jasa dikumaha teu aya kabeber paehna nu Gusti hirupna nu Gusti ku ari dititah paeh ku Gusti atuh da ka Gusti bunga jasa malah mah abdi mah bunga sia bunga atuh jaku paeh mah kapan jeung Allah itu paeh mah teu kapanggih jeung Allah serindu jasa ku Allah eta kan ngeunaheun kos gitu mah coba nu berat ka dunia ieu abdi malakal maut deuk naon nyabut nyawa nu bener atuh sok lalagaan nih pan paeh urusan paeh can anggeus anak can aranggeus pagawean can anggeus engke batas pilpres atuh waduh emang saya milih salah atau pengen libet saat milih aku mau nomor duit bengke geus pilpres mah ngeunaheun negara geus aya presidenan pan kuari mah ieu ngagantung ya aya mah aya cek balakal maut naon urusan aja jeung pilpres pae sia serahkeun ka Allah geura inna sholati sanyana salat abdi wa nusuki ibadah haji abdi umroh haji wa mahyaya hirup abdi wa mamati maut abdi lillahi rabbil alamin nu sasan wa Allah ka Allah ikhlas bertauhid berarti la syarikalah kulillah-lillahna ka Allah teh ditambahan deui la syarikalah teu aya anu ngabarengan ka Gusti Allah hiji lillahi rabbil alamin la syarikalah eueuh anu ngarejeungan ka Gusti Allah wa bidzalika umirtu
ku ayana parentah di ka Allah keun salat ka Allah nusuk ka Allah hirup ka Allah paeh ka Allah umirtu diparentah kaula ditauhidkeun hiji ka Gusti Allah sarua jeung wa umirtu bidzalik abdi dititah ku Gusti teh ka Gusti hungkul salat abdi haji abdi hirup abdi paeh abdi wa ana awwalul muslimin cekang jeung Nabi kaula teh pangheulana anu nurut kabeh min hadhil ummah tiba heula ti zaman Kangjeng Nabi Adam pangheulana nurut adalah kaula jak Kangjeng Nabi panu pangheulana diciptakeun ku Gusti Allah cak Kangjeng Nabi kaula diciptakeun ku Gusti Allah min nurillah tina cahaya Allah ku aya sakitu sanajan pangpandeurina diayakeunana horenganan diciptakeunana mati heula nu mantak dina Al-Qur'anna wa ana awwalul muslimin pangheula Kangjeng Nabi teh jentulna hungkul Kangjeng Nabi Adam ti heula padahal pangheula nama Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantak cekangjeng Nabi kuntu awwalal anbiya'i fil khalqi wa akhirahum fil ba'si kaula pangheulana para nabi nu diciptakeun para nabi mah mimitina Kangjeng Nabi Adam sumuhun abdi pangheulana kuntu awwalal anbiya'i abdi nu ti heula fil khalqi diciptakeun ku Gusti Allah wa akhirahum fil ba'si pang pandeurina dikaluarkeunana diutusna mendak Kangjeng Nabi ngomong nahnul akhirunal awwalun yaumal qiyamah wa nahnu awwalum may yadkhulul jannah kaula nu pang akhirna diayakeun ka dunya nu pang heulana diproses ku Gusti Allah yaumal qiyamah nu pang heulana asup ka surga adalah kaula berikut umat-umat kaula ialah wa ana awwalul limi tidak ayat ieu Kangjeng Nabi diparentah ku Gusti Allah kita dibaca di awal salat sababaraha hadis Bukhari aya Muslim aya jeung berbagai-bagai hadis mantap ku Kangjeng Nabi dibaca setelah takbiratul ihram usolli Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana berbagai riwayat engke macam-macam aya anu ti Allahu akbar kabira aya nu langsung ini wajhatu wajhiya jadi kita urusanana urusan para mujtahid nu ngaijtihad nyuplikna meunang ti hadis mana ngan aslina Al-Qur'an nama ieu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Imam Ghazali Imam Syafi'i mah meunang nyokot ti riwayat saja ieu nu dicokot Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa datang ka selesai tapi Imam Malik mah lain langsung ti inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki Imam Hambali mah lain malah langsung ti dieuna bae Imam Hambali mah langsung ti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin terserah dek make nu mamana ge nek make Imam Syafi'i aya riwayatna jelas Maliki aya Hanafi aya Hambali ge aya nu tilok salat mah teu puguh riwayat mana tuh nah iyalah Masya Allah ayat ieu dibaca ku urang di salat nu mantak ketika urang maca ieu ye sok fokuskeun geura ka Gusti Allah begitu cek urang inni wajjahtu sa'nyana abdi menghadap abdi
wajhiya ngaharepkeun awak abdi lillazi fataras samawati wal ard ka Allah nu ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal hanifan muslima lurus tur pasrah wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati sa'nyana salat abdi dan nyunita salat ge Gusti wa nusuki ibadah haji abdi umroh abdi janunitah nage Gusti wa mahyaya hirup abdi janu ngahirupkeun nage Gusti wa mamati jeung maot abdi janu ngamaotkeun ge Gusti lillahi rabbil alamin. Ieu milik Allah nu Allah adet di ka Allah keun abdi rela Gusti kajen kukumaha ge deuk di ka Gusti keun janu Gusti la syarikalah teu aya anu ngarejengan ka Gusti mah wa bidzalika umbirtu emang abdi diparentah teh kudu ka Gusti bae wa ana minal muslimin ai di dieu mah wa ana awalul muslimin. Jadi urang tah mulai tina takbiratul ihram haju doa iftitah ge geus papasrahan ka Gusti Allah ngeunaheun kan moal aya ke nyalimpang moal aya nyalimpang sholli Allahu akbar kabira motor di mana ditunjang dan ente ke budaknya aduh remna blong lah tuh beres tuh budak apa ganti bae tuh motor sih cak Gusti Allah sih sholat sih apa kerja di showroom sholat sih kos gitu pada di siapa maca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin isin ta urang geus ikrar make sungut kunaon hate ngolembar isin kah isin mantap fokuskeun ti mimiti dirinya abeh mantep ih moal kebel urang hirup lamun urang geus dibere ngeunaheun salat geus eta mah sorga we ngeunaheun jasa asal geus dibere mimiti dibere hayang bae pantah hayang bae ka salat teh hayang sarajan keur di jalan ge geus dohor tancan nya ye hayang tah geus dohor tancan nya geus engke bae atuh aduh cak babatur apa tadi nanyakeun teu kararagok lah kalotor di baju lah sakitu engke bae ditiir hijikeun ditiir emang sate ditiir masyaallah mimiti hayang kangge sahayang dibere terbiasa kadituna teh lamun strek we dibere ngeunah geus mantep jasa ngan eta mah ngeunaheun mah teh rahasia Allah pamere Allah khusu ngaranna hese teh mah teu bisa diaya-ayakeun teu bisa dihusu-husukeun teu bisa eta pamere Allah bae kadang-kadang urang keur biasa-biasa nah surusuk deuh ngeunaheun amat teh salat aya kurang dirapih-rapih salat pakai baju bagus sorban bagus segala nu sajadahna ge bagus anyar kabeh sajadah anyar baju anyar samping anyar kabeh serba anyar bagus lah kopiah anyar kabeh Allahu akbar abeh ngeunaheun ban maksud urang salat barang dedetnya betur nu kos aing asa ngan aing doang sa masjid mah ieu nu kos kieu ya tolong dek khusus di kos kitu eta hese aya nu biasa-biasa bae teh anu mantap ge amanat tah aya amanat ti guru urang lamun pernah salat ngeunaheun make baju nu mana samping nu mana eta sing ada tah aya rahasiaan tah baju eta tah berarti tah eta meulina rada bener tah urang kungsi rada ngeunaheun sanajan rupana jeung eta teu bagus tah eta teh rahasiakeun tah mah tah geus ada simpen kajen teh nu bagus bikeunnan ka batur teu husu aing make ieu aing teu husu make ieu blon ieu baju ieu menang pamere camat teu beres ieu oh iya eta rahasiakeun baju eta engke jang salat penting beda ge kira engke aya karasa tah ilmu guru toriko mah kos kitu cirian baju setiap baju ka baju ieu mah keur carit padahal mah urusan hate tapi nempel tah jeung baju urang kungsi ngeunaheun make baju nu eta set geus dirahasiakeun ieu mah ulah dikamamanakeun geus berarti salat penting pake ngeunaheun tah eta lain deui ka hate iya tah kuring barang neuleuh tadi oh iya ayatna laqad ra'a min ayati rabbihil kubra Kanjeng Nabi berangkat melalui buruk dipanggil ku Gusti Allah
ja urang ai hayang-hayangan moal bisa wari urang nyeun proposal ka Gusti hayang diberangkatkeun ulah ka Baitul Maqdis ulah heulanan ieu mah ieu ka Madinah bae. Oh, 12 tahun kaburu modar. Jamaah Bang Haji Yasin anu dek berangkat jeung kula Masya Allah nunggus paeh 5 geus paeh 5 teu bisa berangkat hese lamun lain panggilan Allah ieu ka dieu ieu ka dieu lain semata-mata nang urang panggilan Allah dek dieusian ceuli ku hikmat-hikmat dek dieusian mata ku hikmat-hikmat dek dieusian sungut ku cau-cau aya teka bagian laqad ra'a min ayati rabbihil kubra kanjeun ningali kana ayat-ayat kebesaran Gusti Allah kunaon eta ku beningna hati lain kangjeng Nabi bae umatna di mana bening bisa ningali ka Gusti Allah ku mata hate di akhirat bisa ningali ka Gusti Allah ku mata ieu lamun para aulia Allah geus deuleu ka Gusti Allah kana kebesaran Gusti Allah ku mata hate lantaran beningna hate deuleu sakumaha Kangjeng Nabi nah Kangjeng Nabi teh imimiti berangkat Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa naik ka luhur ka Sidratil Muntaha dedeulean Kangjeng Nabi sebagai ayat-ayat Gusti Allah anu luar biasa geus didardirkeun ku Imam Dardir di Bukhari geus nyata di Muslim geus nyata uraian-uraian ulama ngajelaskeun uraian ucapan Kangjeng Nabi jelas ngan aya hiji beja geus peuting ieu mah nu sok dicaritakeun ku Sayyidina Ali wa qala Aliun radhiyallahu an karramallahu wajhah cek Sayyidina Ali dakhaltu ala nabi ana wa Fatimatu simkuring lebet ka Kangjeng Nabi sareng garwa simkuring Siti Fatimah putri Kangjeng Rasul barang lebet ka Kangjeng Rasul Masya Allah kapenda Kangjeng Rasul teh yabki bukaan sadidan keur nangis pohara nangisna pohara fakultu cek Sayyidina Ali fidaka abi wa ummi ya Rasulullah mayubkika naon anu nganangiskeun ka tua qala saur Kangjeng Nabi ya Ali lailatan usriya bi ketika peuting diisrokeun simkuring ra'aitu nisaa ummati yu'adzabna adzaban syadida simkuring ningali ternyata horenganan nu loba disiksa di neraka jahanam teh awewe umat kula na iyalah laqad ra'a min ayati rabbihil kubra Kangjeng Nabi ditinggalikeun berbagai ayat-ayat Gusti di antarana Kangjeng Nabi dideleukeun ka sorga bahkan Kangjeng Nabi ngalengkah ka sorga ditinggalikeun ka neraka bahkan Kangjeng Nabi aya cicing di tengah neraka ningalian saha ieu nu panglobana ahli neraka ya Allah ya Rabbi horenganan sarwiti ambalaya di neraka awewe malulu Gusti Allah nu cek rusia dena aing teh jadi awewe can puguh tekan neraka nya lagi awas ya tas awewe lalaki ya awewe heula ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi sya'riha simkuring teh ningali awewe digantung rambutna di neraka duh ieu geli di maguha ngagolak embun-embunanana neuk teh cari kumaha ceuk Kangjeng Nabi wa ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi lisaniha wal hamim yusabbu ala halqiha belah dia aya awewe deui digantung letahna sementara cai panas dikucurkeun kana lak-lakanana deuk teu kumaha cerikna wa ra'aitu imra'atan yusaddu rijlaha ila zadiha wa yadaha
ila nasyatiha aya awewe anu digantung di talian di bagudet sukuna datang ka susunat leungeuna datang ka embun-embunanana wal malaikatu yadribuna rasaha sementara malaikat nenggelan sirahna di maqami aminan nar maka pentungan tina seuneu da kumaha teh ceurik da Ali wa ra'aitu imra'atan wajhuha wajhu khinzir wa badanuha badanu himar aya awewe deui aneh ari beungeut na ieu beungeut babi aya awakna awak himar dek kumaha teh carikna terakhir wa raaitu imratan ala suratil kalbi awewe rupana kos anjing bae kos anjing kumaha teh carikna Ali taqamat Fatimatu Siti Fatimah nangtung kemudian Siti Fatimah teh naros ka Kangjeng Rasul ma'amaluna dupi amal naon eta awewe sehingga yu'adzabna bi'adzabin syadid disiksa anu pohara jasa ya Rasulullah saur Kangjeng Rasulullah amal mu'allaqatu bisyariha fa innaha kanat la tughatti sya'raha minar rijal awewe anu digantung buukna kemudian dihandapna digarang make seuneu ieu otakna embun-embunana ngagolak seuneu eta adalah umat simkuring awewe anu buukna rurundayan di hareupeun salaki di hareupeun lalaki mana bae nu lain mahram pan kuari deuleu di ditu di hareup isuk-isuk jam 7 pan kolot ge kararieu wae neuleukeuh itu mah buuk dah mantep tuh weh mantep jasa itu mah putih deui urang mana itu wah Lampung gede adat ieu mah ye ai itu ngarundai itu hideung Brebes coba bayangkeun ku Kangjeng Nabi geus kadeuleu wala qadra'a min ayati rabbana qadra'a min ayati rabbihil kubra masyaallah ari eta nu digantung lisana ya Rasulullah wa amal mu'allaqatu bilisaniha anapon cak Kangjeng Rasul awewe anu digantung lisana kemudian lak-lakana dicician ku cai panas fa innaha kanat tu'zi zaujaha eta mah awewe anu sok nganyerikeun lisana ka salakina asal salakina tas ngariung bae haju bae tas di mana penting-penting kalau loyogan malulu batur ge balik sapira mau berkat doang kok koprak beak 12 moal dibejakeun aya jelemana di dieu coba eta awewe nu kos kitu cilaka 12 asal boga duit diusapan salaki asal teu boga duit balik ka ditu gedean kanjut bae ngojek ku ngojek teu meunang duit bae mabur cek salaki heuk bae mun sugih aing nyandung ye sebenarnya mah ngancamna kana nyandung ieu ge nu ngaharewas panitia masjid geus etilu ye kiai kawinkeun atuh emang urang nu di imah galak ya Allah cilaka ye si gade ayata anu digantung susuna wa amal mu'allaqatu ala sadiha anapun awewe anu digantung susuna fa innaha kanat tu'zi farasa zawjiha eta mah di mana-mana salakina eueuh nyana siapeun didayung ku tatanggana mempersilahkan kanu sejen bahkan masang tarifnya masang tarif tukang ojek cukup 10.000 utang supir angkot 15.000 ya Allah tukang kenteng 50.000 Kiai emang aya di Cilongok aya kula nyaho jasa nu pasang tarif itu nyaho emang Kiai pernah ditawaran aing siap
dulu bajasa di dia tah di kebun kalapa. Masya Allah pohara jasa itu Pak Kapolseknya sering ngider maksudnya neangan kan aja gitu pareres ya lah ulah sok bos sombong atuh kan di deule di ditu yang subur geja kos kitu atuh silut pigepan kos kitu atuh meureun udah riuk dia ge asana atuh lah yang tekanyawan be mudah-mudahan udah diuk dieu teh amin ya rabbal ngan hayang doang kakarak endek doang mudah-mudahan ulah jadi lamun kukula dibukakeun bukuna di Pemda lillahi ta'ala nya nya kula